Aya pikir saya naon ye Aden banteng. Aden banteng ya. Aya naon-naon ditenggelan ku Asep banteng. Percaya kasih Percaya. nelayan ke minggir Bilih aya nu macem-macem sok. Asep banteng, Udin Batak aya. oh ya nang pelek aya Yanto Badak aya. wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya. Aya toh. Sebabak toy. Kasangakeun Nuhun. percaya aya naon nya dagang. Aji meni bau jengkol aja teh. Eta kan Anak. nangis ngadahar naon eta teh atuh Mana ngadahar jengkol geus ngakanaon udang. udah Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Apa dicampur? jeung kuda laut Ya hajurkeun si mah bakti ulah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir saeuy naon ulah gusi. jeung capek kerake aya meeting Sore ram, anak yang manis, janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui. Komo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. lagu cinta segitiga teh Lagu naon bieu teh? Lagu toka-toka. Ai mane bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit mah. Oh sayang. boneka peot Rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik teh aing nya ho. Zaman Elia Kadam. oh zaman Deli Suryani Oh, kadampet. Kadempet atuh teh mah. Aya pikir saeuy naon bulan Gusti. Kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya asal cewek mereka mana tuh beri lagi
gesal teh. kawin teh mun itu beja-beja. Pantes geuning di beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran. Wah, leres. Leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Ku keris teh metu. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya. Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurang. Suit eta mah suit. Duit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebon sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, sate kabani gunya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini. Babaturan got. Kuluwung. Kuluwung teh mah belegug. Jauh-jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pamajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurah ku pakarang teh nya aya beja ti nu meunang dipersajan. Doh. Eta. Tah. Sing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha di. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekengetan namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna teh ngan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Ku abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu mane keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Iris. Hiris teh mah. Lamun hiris diharudung. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Iris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis teh mah. Iris. Da kudu bisa kabedakeun atuh. Iris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Isen. Ah, eta mah teu nyari we teh mah. Tuh, aya naon urat teret tuh. Naon jo huhu we. Walah, Dulur. aya naon baraya? Nyuk curug suku gunung. Juk. Tuturubun subuh-subuh. Ulung luku. Ngajuk-juk lemur batur. Nguru, ngujug-jug. Lemur batur. Suku gunung cupu. Bledug. Beleduk di dagor. Aya bom. Hesek aituna. Alah. Lain. Urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan.
kacolongan ku jelema oknum masih kene diarudum. Anasir masih kene palawiri. Lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh. Darah ramang sadayana dulur-dulur. Mujuh euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Oh. Alah. Ajeng patokan mah kitu dah. Oh, kantenan. Hidup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan. Alah. Tapi ayah papatah orang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan.
dagenah atuh kata-kata sinden sorana atuh gara sok sakali deui gumelar di pawenangan tak gini heeh ulah rikman gadah nyieun kesayan di dunia urang cekek wae ku aing sinden gitu nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh sia dinaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli heeh di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah nah cengeunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar ke meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu ala anyar ke bararaeun abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan aya nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon napa heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu
zaman sekolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sekali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang.